Halo guys, anjay. Aduh, aing lalungsek ya Gusti. Aing ya tingali nyesekot ka sauduk-uduk ya anjing. Di dia teh sacan orang nyese teh saya teh si sabun teh di ieukeun heula. Aing mah make sabun jelly, guys. Beda ti batur aing mah da resepna anu berbudah-budah ning heuh. Soalna aing mah mun lamun nyese teu ngabudah salain nyese. Da kitu we aing mah da kumaha deui lanjut ya teh nyese teh nya. Paduli we rek bersih rek henteu da ari urang mah kan nyeuseuna henteu nu ledok-ledok teuing nih nya geus nya. Jadi teu kudu dikeuman heula gasruk geus geus nya geus nya. Lanjut teh nya ieu urang teh ieu teh nyeuseuh jeung nu krucil anjing loba teuing aing can gablek anak tapi geus nyeuseuh nu krucil heueuh. Aing aduh Gusti boga anak lanceuk aing ari nu ripuna aing na kumaha ye hirup Gusti tuh di aing mah si ieu teh si cai teh masih kena berlimpah nya guys nya di kalian sarara teh sih di dia mah musim kemarau ge alhamdulillah si cai mah aman-aman. Pokona diri mah cai mah herang teu kudu naon teu kudu hese cai di dieu mah aya ngalir ti gunung nya bersyukur we cicing di lembur oge teh hese cai teh hese naon aman ngan hese pidukiteun hungkulan cai. Geus balik deui karo nyeuseuh tingali aing nyeuseuh teh anjing waktu sauduk-uduk tingali emer gede ku urang sorangan dia teh da geus ripu aing nepikeun ka aneprok kitu deled ku sararia geus cingekeng mah geus cingogo mah geus kumaha mah aing aduh ieu teh geus rengkot sia percaya ieu urang tinggeus nyeuseuh tinu ieu teh sagala nyeri tuh caritana beres da geus diedit. Ya teh geus rengkot anjing awak teh tinggal ikutkeun ka saya udug-udug. Nah lanjut ti dieu teh nya geus nya ieu si pepoeaan anu rada gararingna ku urang teh disingkirkeun heula kanu ieu heuh. Ya percaya urang nyeuseuh jam sabaraha guys? Jam 3 sore aing teh bari mandi. Tuh eta mah perkelarawaran mah di eta we dina hanggernya guys nya. Da geningan kieu saeutik pokona mah si tempat moyana teh ari baju sagugunung heuh lieur aing Gusti nu agung sagala dibukbrek lamun eueuh ieu mah da kontenkeun heuh nya kitu we nya geus nya. Assalamualaikum dadah bye bye.